Kedatangan pegawai desa. Hai besti, assalamualaikum. Diawali dengan bismillahirrohmanirrohim. Brailah mukakeun pantau mukakeun janela jol milik ti kalerna ti kidulna ti wetan. Jol welah ti berbagai arah oge. Ta ieu geus mukakeun warung niat nama erek santai-santainya besti. Ai jol teh aya nu keketrok. Sugan mah saha ieu teh? Ari pek kadatangan ieu ti desa cenah. Sugan teh ek nyorpain mere bantuan besti. Ari pek teh dek jajan cenah besti, penasaran kana seblak teteh. Tuh karena udah enggak kuat cenah langsung wae milih-milih eta seblaknya. Masya Allah tabarakallah ya besti, ya jauh-jauh ti desa jajan ka dieu ka teteh seblak. Dikarenakan buru-burunya langsung wae ku teteh dijieunkeun ieu seblak nanya. Tadi dikarenakan teteh teh rada riweuh ku si bocil, jadi we nyiksikanana cenah ku si tetehna. Masya Allah aya nu hidang kieu nya tuh tempokeun. Teu sebenarnya reuas jeung atoh ieu teh besti. Ngaladangan oge bari ngadeg-deg ieu teh. Nah kunaon cenah bet ngadeg-deg? Atuh datuh mah nu jajana teh eta deui. Malum atuh da lemur abi mah alit besti. Pek ieu aya nu jajan ti desa sajauh-jauhnya reuas atuh. Ya sudah lupakan kegrogian tetehnya. Tah ieu pesanan anu pertamanya besti. Tah ieu mah hoyongna teh cenah di bumbu baladonya besti. Langsung wae ku teteh diwadahan terus disajikeun nya tuh besti. Oke, kita lanjutkan ke pesanan keduanya. Langsung wae ku teteh eta samarana dioseng terus we dicaian. Langsung wae gebruskeun persebelakanana. Tah ieu teh aya baso tahu, baso ikan jeung tahu keringna. Karena requestanana hayang gurih lada cenah besti, jadi ieu teh teu pake bumbu balado. Terakhir tambahan we makaroni dah hayang kriuk cenah besti ieu teh. Dirasa sudah asak mari kita jahit ya terus disajikan. Nah alhamdulillahnya besti, mudah-mudahan mah ieu teu kapok jajan di warung seblak teteh. Mudah-mudahan kemah jeung kepala desana jajan ka dieu.